Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dia simkuring baris ngadugikeun materi ngeunaan carita babad. Anu kahiji medar perkara carita babad. Dina kabeungharan pustaka Sunda aya sawatara naskah buhun ataupun sok disebut manuskrip ataupun handscript nu digolongkeun kana kelompok babad. Babad nyaeta wanda carita nu ngandung ajen sajarah atawa raket hubunganana jeung sajarah. Babad asalna tina basa Jawa anu hartosna mukalahan anyar atawa nuar tangkal. Dipatalikeun kana sajarah lantaran unggal sajarah hiji daerah salawasna dimimitian ku muka lahan wilayah anyar. Satuluyna babad dihartikeun carita anu aya patalina jeung sajarah. Babad ditulis dina dua jenis tulisan, nyaeta aya nu wawacan, aya oge prosa. Wawacan eusina biasana ngeunaan puisi buhun, pami prosa mah biasana eusina ngeunaan teks naratif atanapi deskriptif, ngeunaan hiji carita. Babad sok ditulis ku macam-macam aksara. Aya ku aksara Sunda kuno, aya ku aksara Pegon atanapi Arab Sunda, aya ku aksara cacarakan atanapi Sunda Jawa, aya oge ku aksara Laten anu sok biasa ku urang ditulis sadedinten. Nah, babad dibagi jadi dua jenis. Nyaeta babad kategori dongeng sareng babad anu kategori carita. Nah, bedana di mana sih? Oke, pami dongeng eusina ngandung fiksi atanapi hayalan. Oge ngandung unsur pamohalan atau hal anu teu logis. Teras sumubarna ku cara lisan. Jadi diobrolkeun ti masyarakat ka masyarakat. Sedengkeun babad kategori carita atanapi carita babad eusina ngandung fakta. Teras ngandung oge unsur sajarah sareng sumubarna ku tulisan. Struktur carita babad. Nu kahiji nyaeta tema, nu kadua amanat, nu katilu palaku, nu kaopat latar, nu kalima galur, sareng nu kagenep puseur sawangan. Tema. Naon tema teh? Tema nyaeta inti pikiran atawa puseur implengan pangarang atawa inti pikiran nu aya dina prosa fiksi. Nah, kanggo nangtoskeun hiji tema, urang kedah maca sagembleungna eta eusi carita. Amanat. Naon eta amanat? Amanat nyaeta pesan anu hayang ditepikeun ku pangarang kanu maca. Amanat aya macam-macam, aya anu tersirat atanapi nyamuni, aya oge anu tersurat, nyaeta digamblangkeun secara langsung. Nu salajengna palaku. Palaku nyaeta tokoh atanapi ngaran-ngaran boh jalma boh sasatoan anu ngalakon dina carita. Palaku teu kauger ku ngaran-ngaran hungkul, tapi biasana sok sapaket sareng karakterna oge. Nah, palaku dibagi jadi 3 jenis. Nu kahiji nyaeta protagonis atanapi tokoh utama sifatna bager. Nu kadua tokoh antagonis, lawan sifat dina protagonis. Nu terakhir tritagonis nyaeta tokoh pembantu. Latar. Latar nyaeta nyongkok kana tempat, waktu, sareng suasana. Jadi latar teh ngajelaskeun di mana kejadian carita eta, iraha waktos kejadian eta lumangsung, sareng kumaha sih suasana dina kejadian eta. Galur atawa plot nyaeta runtuyan kejadian anu ngawangun hiji carita. Nah, galur teh biasana sok dibagi jadi sababaraha unsur. Nyaeta nu kahiji manggala sastra atanapi bubuka. Anu kadua salajengna nyaeta
konflik atanapi muncul masalah. Salajengna nyaeta klimaks atanapi masalah muncul. Salajengna nyaeta anti klimaks ngarengsekeun masalah. Nah, anu pamungkas nyaeta pungkasan carita masalah tos rengse. Salajengna puseur sawangan. Naon puseur sawangan? Puseur sawangan nyaeta nyoko kana cara pangarang caritakeun palaku dina caritana. Nah, puseur sawangan dibagi dua. Nu kahiji, puseur sawangan jalma kahiji biasana sok dicirian ku kecap kuring dina nyaritakeunana. Nu kadua nyaeta puseur sawangan jalma katilu. Cirina biasana sok aya kecap manehna dina eta carita. Hatur nuhun kana perhatianna, lajeng di video salajengna.